sapning sapi atawa muning teh sapi India cenah. Namun cek dina kitab Bakorul Hindi sapi India. Tilu nu katilu naon nu tiasa diangge kurban teh? Onta. Janten hewan anu sah diangge kurban mung tilu. Hiji domba atawa embe. Dua sapning sapi atawa munding. Tilu onta. Tah apabila si hewan anu sah dipake kurban kawin jeung hewan anu teu sah dipake kurban heg anakan, maka si anakna hasil perkawinan eta teu sah dipake kurbana walaupun si anakna teh berbentuk domba atawa berbentuk sapi atawa berbentuk onta gitu. Domba kawin jeung naon ya? Jeung naon atuh? Jeung kuda. Domba kawin jeung kuda misalna teh. Ari pek teh anakna teh anger we domba. Kan kuda mah teu bisa dipake naon? Kurban. Walaupun anakna berbentuk domba, cek ongkosna domba ieu mah da bapa anak kuda teu sah we dipake kurban teh cek hukum fikih mah. Bilih ya mah, bilih aya kajantenan kitu nya, naudzubillahi min dalik. Bilih aya perkawinan jelema jeung sato naudzubillahi min dalik aya hukumna eta ogen. Bisi bakat ku kacida ruksak akhlak jelema kawin jeung sato misalna teh anakan, kumaha hukumna anak eta teh? Bilih tanya engke hukumna kudu dibacaan deui kitabna bisi salah nerangkeun. Nah bilih we ieu mah bilih aya kajantenan. Naudzubillahi min dalik. Ngeun kieu ibu-ibunya bapak-bapak bilih teh mah aya manusia kawin jeung jin pedah asa kacida teuing misalna teh ari jeung sasatoan mah kawin teh maksud kawin teh beger atulah kitu di dieu mah nya lain kawin aya KUA-an lain. Bilih teh mah aya manusia kawin jeung jin maka eta teh hukumna teu sah cenah. Wala yasihu nikahul jiniyah. Ari jeung sato mah jelema teu normal we meureun kitu tanya ngadon beger jeung sato. Ta ieu mah jeung jin, ari jeung jin makan ari jin mah adsamun latifatun nariyatun hawa'iyatun ari jin mah. Jin teh adalah suatu jisim anu bangsa hawa teh udara atuh anu bisa berubah-ubah bentuk hade bentuk goreng. Jin mah tiasa manjala putra manjala putri tiasa ngabentukeun berbentuk kasep geulis jin teh. Nya kitu deui si jin teh tiasa berbentuk goreng patut jeung deui. Ari pek teh si jin teh yang ngarupakeun awewe atawa lalaki anu geulis atawa anu kasep. Bogoh jelema teh. Sarua si jin teh bogoheun. Tah teu bisa kawin cenah ari jin jeung manusia mah. Wala yasihu nikahul jiniyah, teu sah hukumna jelema kawin jeung jin bisi aya gitu. Peda ari jin mah henteu kos sato. Sarua boga akal naon? Sarua beribadah kos urang aya nu iman mah. Ngan anger we. Sok sanajan sama-sama beriman sama-sama jatuh cinta teu bisa kawin antara jin jeung manusia mah. Kartos ku sadayana ieu tah kitu.